Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daun deui san mangkince. Alhamdulillah kang koditan ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios sungkuring nganuhunkeun ka saha wae di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina, amin. Nuhun tos like, komen sareng subscribe nya atur nuhun. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 10 nya ayeuna teh kumaha lajengna icarios mangga urang kawitan. Nya geus kitu mah Asep tungtungna mah didaftarkeun wae kuno jadi indungna. Nya harita beres daftarna langsung biinah rek ka imahna nyeueus rek mayar hutang pok biinah harita nyarita hampura pisan euis ngan aya sakieu-kieuna duit teh eta oge menang ngabagi-bagi deui jeung pangabutuh sapopoe sesa babayar ka sakola jeung mayar hutang ka warung. Heueuh lah geus kumaha deui atuh ngan ingetkeun nya ieu teh can bunga-bungana acan boro-boro ngalunasan ngadon tambah ngagedean sia hutang teh ece. Astagfirullahaladzim euis. Nah kabina-bina teuing nyarita teh karancek keun aya duit mah moal poho atuh pan aya tulisanana lain mun lunas ke dilunasan kabeh geus boga duit mah nyi euis ngagedig balik pari muruk kusunu geus teu nembalan deui nya huntuna kekerot jeung nafsu kalancekna dumeh cek pangrasa nu jadi lancek teh ngajengkelkeun pisan jeung ngeselkeun kabina bina. Ningali kitu teh biinah ngagarendeng ngomong sorangan bari merhatikeun nuker ngagedig indit. Haduh boga adi beunghar bet eueuh pamuntangeunana geuning mere ku merena nginjem teh ngadon dibungakeun asa nginjeung ka Bang Emok wae ieu mah. Mending keneh ka Bang Emok nginjem teh. Duh Gusti kieu-kieu teuing hirup teh loba hutang. Haduh nasib lah meni aya kamajenganana geuningan. Mudah-mudahan wae atuh caroge teh sing hasil pamagsudanana Gusti nyiar usaha ka kota pikeun nyukupan keluarga cek biinah keukeuh anggapana Mang Maman teh keur usaha nyaba rek ka kota. Tapi sanajan ti kitu hate leutikna mah ngarasa aya nu disuput salindungkeun ku salaki ka dirina duka teuing naon. Urang ayeuna mah caturkeun wae Mang Maman jeung Juha nu teu jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Akhirna duanana manehna tepi ka tempat nu dituju satu tas meh 3 poe 3 peuting jeung ayeuna lumampah nyorangan ka tempat nu jauh. Horeng si mana horeng geuning wewengkon Gunung Gede pikeun Mang Maman mah kawilang geeuman
sarta hawana tiis. Di piluwengan mah beda jeung di pilumuran gening karasana nyecep tiis karena tulang sumsum teh. Nya Mang Maman nepi kanoroktok bibirna nu kabulusan sedangkan kaayaan Juha mah bangun geus biasa deui ngambah ka tempat model kitu teh tetep tenang manehna teu kapangaruhan ku hawa tiris di eta tempat anu sok padahal mah eta tempat teh can nepi acan karena suku gunung gede. Tapi Mang Maman bari noroktok bibirna kadenge maksakeun ngomong, tiris pisan kuring maju. Aduh, mending ngahodod kieu teu kuat ya. Pasti Mang, pasti. Sabab Mamang mapan kakarak ayeuna ngambah ka patepatan teh ya. Beda jeung kuring, mindang kuring mah. Sok atuh pake baju haneutna Mang. Jeung tenang wae lah. Ulah salempang. Engke oge leungit hawa tiris mah. Wayahna Mang nya kuatkeun atuh sing kuat. Sanajan geus make baju nu haneut tetep keneh tiris malah teu katahan. Lang we lieur angen sebel nya antukna eusi peujit milu kaluar kabeh tapi ka bobolong kengan jiga nu asup angin Mang Maman karunya mun Mang Maman cenah bade ka gunung. Nya satelusna mah di palebah eta suku gunung gede teh katingali aja hiji imah panggung leutik nu diwangun ku bilik hateupna masih keneh make eueuh tur diburuan eta imah memangna caang ngemprai kaayaanana lantaran kacaangan ku seuneu obor anu dipasang unggal pada juru sarta hawa nu tadina tiris saenggeus nepi ka eta tempat mah Mang Maman jadi ngarasakeun hawa anu haneut tembus kana sakujur badanna. Tepoho ku Juha kungsi dijelaskeun ka Mang Maman yen eta imah teh tempatna cicingna imah Bah Berod dukun sakti nu ngahaja jadi kuncen di eta tempat kawilang tempat teh mencil jauh ka pilemburan anggang ka kota nya telila Juha kadenge uluk salam bari ngajajanteng dihandap dina buruan can waka wani naik kana golodog. Oh sampurasun aki. Hehehe rampes. Saha euy di luar eta. Tetela geringan mane Juha kajaroha ka dieu. Dijawab ku caritaan Juha kitu teh nya aya hiji sora lalaki kolot nandakeun Bah Berod eta teh memang tacan sare peuting eta mah sabab leuwih ti heula batina nu seukeut geus ngabejaan cenah bakal aya jalma anu datang ka imahna. Nya Juha gancang nembalan deui. Oh iya koreng Bah Juha. Oh andika gening Juha. Ya tapi jika duaan nu datang teh dina sora lengkah nama jeung saha maneh ka dieu Juha euy.
Oh iya Mbah, batur kuring. Teu lembur, ngahaja milu ka dieu teh. Aya sabab jeung aya maksud Mbah, anu penting. Kumaha kajero wae Mbah, cek Juha nu teu wani gagabah. Nangtukeun sikep mawa jalma asing ka imah kuncen. Sok ajakan ka dieu, ka jero euy. Ku dewek pang teropong. Geus katoropong ku dewek ge. Eta jalma teh aya maksudnya, hayang beunghar Ku cara arek ngukut buta maneh. Bener-bener hade eta teh euy, pamaksudan teh. Teu mubah dewek teh. Teu beunta sapeuting ieu teh. Matak teu maka hayang sare ieu teh. Geus aya nu ngabejaan cenah, makalese mah nu nguntungkeun. Yap ka jero. Gancang carita Juha. Terus asup ka jero imah dituturkeun ku Mang Maman. Nu tadina hatena mah geus memang geus kaentepan kurasa kakaget lantaran Mbah Berod teh nyahoeun kana pamaksudanana nu sok padahal mah can disebutkeun ngobrol oge encan malahan mah kaseuketan batih Mbah Kuncen bener-bener hebat cek pikiranna muhun Mbah Kuncen. Muhun beunghar cenanya muhun ka ieu nya ka Mbah Kuncen. Lebah panona nu katuhu luhureun halis aya nu ngajendol sagede endog ngajeplok bibirna rada suing sabelah matak nyaritana oge rada ngirung saeutik boukna barodas kabeh jeung ipis atawa carang katingali kulit jeung sirahna bolenang herang janggot jeung kumisna sarua cararang jeung geus bodas kabeh. Pangawakanna begang sarta panona celong rada dekok ka jero tetepna atra seukeut keneh jeung ngandung wibawa nandakeun kaayaan Mbah Kuncen teh memang lain jalma sambarangan. Mang Maman teu wani bantrok paneuteup jeung eta Kuncen mindeng ngabalieureun beungeut lantaran serab nempo teutepan Mbah Berod. Kumaha cagel di lembur kabeh. Mbah Berod maksudna mah nanya ngeunaan kaayaan Juha jeung anak pamajikanna nya Juha gancang ngawalon bari seuri. Kabenaran kuring sakeluarga mah teu kurang nanaon Mbah. Ngan eta we kuring teh inget bae ka si Jenat. Nyaeta doh anak kuring anu cikal bat kudu maot ditumbalkeun Mbah. Dina kaayaan beungeutna ngagedean jeung terus bitu Mbah. Ngabijilkeun eusi kadut. Nah eta kajadian teh bener-bener di luar dugaan Mbah. Kalem maneh Sarjo, kalem. Cek dewek oge ngeunaan budak mah euy nu ditumbalkeun atawa meunang ditumbalkeun ku lalembut teh. Ti laut kidul anu ngawasa teh euy. Kuduna mah ulah sok diinget-inget deui euy, cek dewek oge. Lantaran eta mah geus jelas resikona deuleu. Pikeun jalma nu munjung ka begu mah kudu kitu, kudu ridho, ikhlas euy. Korbankeun nyawa salah saurang di antara maneh euy. Komo keluarga maneh pisan mah ngarti. Cek Mbah Kuncen rada muncereng ka Juha lantaran manehna rewel
loba nyarita. Jeung lain ongkoh mawa jalma sejen kadinya nasaruana aya maksud ieu mah bat ngadon nyaritakeun kahanjeulan dina satu tas mujana lain aya kadua nu nyaritana nu alus-alus muja teh kalakah ngeluh di hareupeun batur. Nya juha anu sasatna mah palsu lain asli tapi jin siluman nu ngahaja ngarupakeun juha harita bisa langsung kontak batin jeung Mbah Barot salaku dunungan nu salila ieu. Awas ya maneh arek maehan kaayaan ha. Bisa meleunan nyalita teh kos kawas kitu deui sia balaka sadut sia mah ceuk Mbah Barod ambek ka siluman eta. Siluman teh langsung nembalan kana caritaan nya ngaliwatan gerakan batin. Aduh ampun juragan teu kenging bendo ampun cek siluman balaka sadut teh anu ngabogaan tanduk dina tarangna mancung kaluhur lempeng jolotos mencos sarta awakna dibungkus ku bulu-bulu nu paranjang jeung galede deui meh sagede curug panonoa beureum burahay kumbah Barod mah tetela sieuneun tur taluk teu wanieun ngalawan deui. Heueuh awas ya mun sakali-kali deui ngomong kitu diragaji tah anduk sia teh ku dewek. Mang Maman nuker ngabandungan dina kajadian nu lumangsung teh teu kaharti ku dirina kunaon juha ngadon silih teuteup jeung Mbah Kuncen dibari dina kaayaan rada lila. Ngan dina ceuk pikirna Mang Maman mah naha bet silih teuteup kitu Mbah Barod teh sedengkeun dirina mah teu sanggupeun lila-lila bantrok paneuteub jeung Mbah Barod nya Mang Maman ngahulang ngaragamang mikiran kana kajadian eta teh tapi lebeng teu kapikir kalakah harita ngarenjag leuwas nalika Mbah Barod kadenge ngagalempak seuri menitarik bari nelong seukeut ka dirina. Maman kunaon maneh teh make hulang-hulang kitu euy. Bari can leungit dina kakagetna Mang Maman langsung nembalan henteu Mbah kuring mah kur kaget kunaon juha jeung Mbah teh bet silih teuteup bari campur riuk kitu anu beda-beda Mbah kunaon. Tong dipikiran kitu mah naon rupa bieu anu katempo ku maneh sarta geus ayeuna mah si juha moal wakasina nyaritanya sabab dewek teh hayang nanya nu daria ka maneh. Mang Maman oge ngarti kana sikap tabeatna Mbah Barod nyaritana memang kasar tapi teu matak jadi pikiran malah ku Mang Maman mah tetep dilawan ku lemes bahasana nalika lumangsungna obrolan teh. Oh mangga Mbah. Nah bade naros naon kasim kuring teh Mbah manawi maneh teh di lembur opatannya kabeh jeung anak pamajikan
anak boga duanya sajodo laleutik keneh sarta maneh pangna anggang-anggang di teang teh jauh-jauh di jugjug lantaran ruwet ku usaha jeung teu cukup-cukupnya atawa teu bisa nyukupan pangabutuh sapopoe kitu lain. Oh sumuhun Mbah geuning uninga kana kaayaan hirup kuring di lembur Mbah. Hehehe. Dewek pangna bisa nyaho kieu teh yeuh. Batin dewek mah geus seukeut. Leuwih ti heula ngabejaan euy. Ngeunaan kaayaan hirup maneh di lembur. Sanajan can kungsi diobrolkeun ka dewek ku jinisna mah. Euy, kata kahades ya, Maman. Oh, kitu nya Mbah. Tetela geuningan salira mah mangrupi jalmi anu leunuh lohong ke ilmu panemu nanging salajengna Mbah abi teh bade naros naon deui atuh ka kuring teh mangga ku kuring bade bakal diwaler Mbah. Hade tetela maneh mah euy babari ngarti kana kaayaan dewek geuleuh. Yeuh ayeuna teh rek nanya deui we. Yakin eta pilihan teh maneh arek muja ngukut buta hah mal kaduhung mun engke geus ikrar kari kanyi belorong teh geuning tetela aya resiko euy kawilang berat ieu mah dising hareupanna ge kudu kumaneh terus hate ulah sok meotannya ku kitu dewek ngahaja euy mere ongklean heula ka maneh mere waktu pikeun mikir euy kalayan asak jeung moal kaduhung kitu maneh teh rek muja. Ari perkawis eta mah tos cantos katangtosan sim kuring Mbah pangna ngahaja lumampah anggang di teang jauh di jugjug nyata aya deui pamaksudan teh iwal ti sejak muja kitu Mbah manawi nanging sim kuring teh muja hoyong ngukut buta wae Mbah moal munjung ka bagu moal kawin ka ipri oge moal ngukut tuyul jeung sajabana Mbah kitu Mbah manawi alus mending ge kana buta euy tapi moal biasa ayeuna nah Mbah waktosna euy seep tuh deuleu. Aduh. Waktosna cenanya kabujeng seep muhun. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangking ceuk ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.